Cuaca nama tariris ieu teh siga arek hujan da marendung ngapo ieu teh kieu we cuaca nama tapi na keukeuh we laladogan mangkat ulin mumpung aya adi ieu teh nu pangais bungsu taina teh arek mangkat renang ka daerah Palasari. Mama budak we da budak mah can dibawa ulin teh hayo we ngomong wae teu cukup sakali ngomong ibu hayu ngan kitu we jeung kitu. Tah ieu teh jeung ponakan geus ujug-ujug tepi deui we ka dieu tuh kan girimis heuh guys, girimis hujan teh atuh nararaek budak eta ririseun. Tah anak uing nyemplung maena mah geus jago renangna teh da karesepna cai. Mangkat jam 11 balik burit asar teh can wargen. Piraku onam kudu nepi ka magrib mah. Hese digeruan ti tah hanyatna teh. Uing ge nyemplung we kieu we di sisi tah. Gaya batu da sieun. Palalaur oge ieu teh jero guys. Aduh. Lumayan mun di budak mah nya teuleum. Ai uing mah henteu sih sabeuheung saleher. Tiris tapi nah hayang nyemplung. Tergoda nempo budak nyaremplung gitu tuh. Ngojay heula we sebelum makan kita ngojay guys. Tuh budak uing mah jeung mamangna ampun da eta mah ojred wae duaan teh. Tah ya adi uing nu pangais bungsu rasana mah meureunan lain video we nya cenah geus ngagaya padahal mah video ai cek maena mah foto. Ayo kita masuk ke sini kita karaokean guys. Tah urang karaokean di jero guys di dieu kajeun suarana merdu oge. Aduh, semua tangannya di atas, tarik mah, semangka. Gual geo, gutak gitak ieu teh meni eueun nu nyawer geus lagu babaraha hiji oge. Teuing kamarana ieu nu rek nyalawer teh. Ieu teh di dieu teh renang teh aya jeung karaokeanana sajam teh 25.000 guys. Pokona mah seru we. Dangdutan we ieu mah nu hafal ngan nu teu hafal mah era kayak besing aya nu mabet make tomat bur